nikmat dohir teh naon sababna disebut nikmat dohir, nikmat leutik. Naon sababna disebut nikmat leutik? Sabab sadayana kabagean. Allahu Akbar. Lahu Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah. Daya kumayak dalam dunia untuk tong walam taga orang-orang gogodo manluhur hadap. Kabeh kecuali dirian usaha Gusti. Dirian ibu. Jelas. Buktina orang kan seueur kuangi. Sok teruang. Sok ngaji ge darahar we. Ngan eta nikmat teh boleh diberi ku Allah nikmat nu leutik mah dibagikeun ka sadaya. Nu sok ngaji dahar nu tara ngaji oge. Betuan. Tara salat dahar nu sok salat. Nu sok eling dahar nu sok edan. Kabeh. Bahkan orang tuang makanan pokok